Ari ciri khofad eta aya tilu, kasroh rejeng iya fatah nu katilu. Kasroh jadi ciri khofad dina tilu, hiji isim mufrad munsharif sing timu, dua jamak taksir munsharif geus masyhur, tilu jamak muannas salim sing jujur. Ya oge ciri khofad dina tilu, hiji isim lima entos henteu ragu, dua isim tasniah eta katelah, tilu jamak mudzakkar salim teu salah. Fatah jadi ciri khofad dina isim, goer munsharif munggu jalmi nu alim, ilat far'iyah isim goer munsharif, aya salapan munggu jalmi nu arif, segat muntahal jumu' jeung wazan fi'il, adal ta'nits alamiyah masing adil, tarkib masjid jeung ziyadah alif nun, ajam rejeng wasfiyah anjeun sing tekun. Khofad jadi tanda jalma nu tawadhu, raksa akhlak anjeun entong siga sato.